naon apan ai panganten mah sok bulan madu nya tawing mah dicaritakeun doh tisok dekeun ulah porno lain goblok situ porno dengekeun lah goblok situ tuh peting nu kahiji si aana suraseri tua toel kana pipi jika nu hayang surabi apa syah lo apa penyit belagu gajeng hayang surabi naon manya dina boga hajat aya surabi seteh dengekeun pokona mah eta teh poe nu kahiji aya nu kadua aya naon dengekeun ieu mah nepi ka 1 triliun wow nepi poe ka 1 triliun poe ka 1 triliun amboy berapa puluh tahunan tuh sabaraha tahunan dengekeun ku sia eta kerek nepi kana poe kahiji aya nu kadua peting nu kadua susun sasarumpah-rampa bari ngalaan calana tah sia mah halorean teh kieu cek aing porno saha nu porno dia ngalaan calana aing ngalaan calana porno heuh nyaho kaituna lah hanyalah nah kaituna mah nyaho lah kaituna lah dengekeun so peting nu kadua susur sasarumpah-rampa bari ngalaan calana dek diganti ku piyama alah salamet sugan derek naon tak tok suudon peting nu katilu papenak jeung numu-nuu dicabak teh rada hipu wow naon deui wae ya loba budak teh loba budak naon sia can sare budak teh dah sia mah tak ieu si udon eta hipu-hipu kenyang ngeres sia motakna heuh papenak jeung numu-nuu dicabak rada hipu eueuh deui sia heuh naon nyaho aing lah deui dengekeun heuh naon poe nu katilu papenak jeung numu-nuu dicabak teh rada hipu sing horeng teh kue bolu sugan teh tahu cibuntu peting nu kaopat pangantenna ngacarapan sabab geus beres hajat kari maruka berkah peting nu kalima pangantenna sarugema sabab geus kalaksana tinggal baroga budakna ye peting nu kagenep lanjut si Neng mimiti amok kunaon atuh si Aa teh wareg-wareg alah nyonyo buah apuket goblok palangkanten lalaki teh geuleuh batur manaon alpuket dicoo aduh kaboyen roy kerek kagenep ayeuna ka-7 peting nu ka-7 panganten siga nu tunu socana jiga nu ripu sawewengi nyonyo walu panganten lalaki gawe walu digereleng-gereleng nepi ka beye walu ai panganten awewe diantep walu we era meureun acan aduh panganten awewe cileumeuh teh kapaksa miluan nyoo aduh peting nu ka-8 panganten cilik kicepan socana kicep-kicepan rambutna acak-acakan poe nu ka-9 si Neng naon teh aduh si Neng na keur sarapan calik nage dina dipan sabab peuting geus babalapan
Penting tuluy anak nu 10 nepi ka 1 triliun aing mah. Penting nu ka 10 si Neng jiga nu tunu. Aduh. Unggah poe sudah cidu. Siung horeng teh geus disentuh. Dikit. Dicas. Aduh. Penting nu ka 11. Wah, Si Neng na menipias, bapak lagi menirewas. pasti atuh. Ku si Aana geus dicas. Oh, eta dicas mata. Lowbat. Lowbat goblok teh. Goblok lowbat teh. Aisyah naon ai teh? Aduh. Batur pangantena sia nu riweuhna ieu teh. Aduh. Teloy penting nu ka 21. Pangantena beuki subur. Unga dinten tuang sayur ameh kuat kana tuur. Wow. Bagus. Aduh. Penting nu ka 20. Aduh. Panganten nuju sarare disimutna ge ku sprek. Sabab capek geus digawe. Aduh. Deui. Tuluy. Penting nu ka sabulan. Harita teh keur aliran. Si Aa kakarayapan. Ari kedewek teh kana ketan. Salah Ai alamat. cepah nama sarua. Ngan salah alamat. Ngan salah alamat. Abaksa tambah ku era ka ketandangan kalapa. Aduh. Penting nu ka 100. Si Nengna kukulutus. Hayang nuang rujak limus. Harita teh keur Agustus. Aduh. Tamatnya nyiram. Nyiram atuh udah 100 poe. Terus penting nu ka 1000. Si Aa muru kusunu. Lilana geus 2 minggu. Ku si Neng teh bere kitu. Naon kitu cenah naon? Dahar goblok. Tah tuh am. Siapa da ngeres teh? Lain kieu lain teh. 1000 heeh. Penting nu ka 1 juta. Pangantena loba harta. Amin. Jalan-jalan ke Jakarta. Wow. Hayang ningali lubang buaya. Penting nu ka 1 miliar. Wow. Pangantena beuki beunghar amin. Amin. Duitna ge 7 miliar. Wow. Tapi omat ulah ingkar. Ulah. Allahu Akbar. Allah. Takbir. Penting nu ka 1 triliun. Pangantena geus pikun. Sekolot atuh. Buukna ge geus jiga bihun. Nya, barodas. Lempangna ge geus ditungtun. Dicurik. Bisa sakitu Mas Akang. Alah bisanya aing mah segala bisa aing udah. Heeh ah.